Wayajibu fi hakihi ta'ala al-muholafatu lil hawadisi. Wa manahu anahu ta'ala laisa mumasilan lil hawadisi. Falaisa lahu yadun, wala ainun, wala uzunun wala goiru zalika min sifatil hawadisi. Wadiduha al-mumasalatu. Wadalilu ala zalika anahu laukana mumasilan lil hawadisi, lakana hadisan wahwa muhalun. Wayajibu jeung wajib, fi hakihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala. Al-muholafatu lil hawadisi, sifat muholafatu lil hawadisi, hartina beda Allah atawa nyulayaan Allah ka sakabe anu anyar. Wamanahu jeung ari manana muholafatu lil hawadisi. Anahu saenya enyana Allah, ta'ala anu maha luhur, laisa hante aya Allah, mumasilan eta nyaruaan, lil hawadisi ka sakabe anu anyar. Falaisa maka hanta aya, lahu ka Allah, yadun panangan. Wala ainun jeung hante aya soca, wala uzunun jeung hante aya cepil. Wala goiru zalika jeung hante aya ka Allah lian-lian nakabeh, min sifatil hawadisi tina pirang-pirang sifat anu anyar-anyaran. Wadiduha jeung ari lalawananana sifat muholafatu lil hawadisi, al-mumasalatunya eta sifat mumasalah hartina nyaruaan Allah. Wadalilu jeung ari dalilna ala zalika kana sifat muholafatu lil hawadisi. Anahu saenya enyana Allah, laukana lamun aya Allah, mumasilan nyaruaan, lil hawadisi kana pirang-pirang anu anyar, lakana tangtu aya Allah, hadisan eta anyar. Wahwa ari Allah anyar muhalun eta mustahil.